Terus apal? Terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi ya paujiah. Di dieu abdi bade ngajelaskeun kawih tembang sareng kakawihan. Nu kahiji, kawih. Kawih nyaeta rakitan basa sabangsa dangding anu teu make patokan atawa aturan boh guru lagu, guru wilangan. Contohna mawar bodas, mepai jalan satapak, ngajuk-juk ka hiji lembut, teu karasa capena sabab aya nu diteang. Tah eta contoh kawih. Anu kadua tembang. Tembang teh nyaeta rakitan basa sabangsa dangding anu make aturan atawa patokan boh guru wilangan, boh guru lagu. Contohna pupuh, pupuh teh 17. Nu salah sahijina pupuh sinom. Itu kusir bangun ambak-ambak teuing turun tina delman kuda di pecutan tarik. Anu salajengna nu katilu kakawihan. Kakawihan nyaeta lagu Sunda anu sok dihaleuangkeun ku barudak nu keur alulin, nyaeta perepet jengkol, cinciripit, endog-endogan jeung sajabana. Contohna teh endog-endogan. Kieu endog-endogan teh mapai sabaraha hiji babaturan. Endog-endogan peupeus hiji pre, endog-endogan peupeus hiji pre. Satos sadayana ngagepre langsung digoleang-goleang mata sapi bolotot be. Sakitu nu tiasa dipikahatur ku sim kuring. Hapunten bilih aya nu kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami resep kana video ieu, teu yang hilap like, komen sareng subscribe. Hatur nuhun.